tercinta, silahkan pegang kepala Ananda tercinta yang selama ini selalu merongrong mengganggu ayah dan bunda sekalian di rumah. Mereka selalu mengganggu dengan teriakan manjanya, memohon doa restu dari ayah dan bunda sekalian. Anak-anakku sekalian, pintalah maaf kepada ayah bundamu yang senantiasa mengiringi langkah kalian dengan doa-doa terbaiknya. Ucapkan kepada mereka, ayah, ibu, bunda, bapak, emak, bapak, hapunten abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Anaking murid bapak jeung ibu katampi sungkem hormat hidap kasep geulis bapak jeung ibu bungah nu aya hidap bisa cacap ngarengsekeun di sakola bae kasep geulis tong melang tong salempang sadaya lepat jeung dosa hidup tos lubar cupar dihampura ku ibu miwah ku bapak dedeh anaking timimiti hidup asup ka sakola tug depi ka ayeuna geus tamat lalakon hidup nyiar ilmu di sakola bral geulis bral kasep gerak arangkat mugia laksana segala cita-cita mugia hidup dijantenkeun jalmi anu berilmu tur ngamalkeun kana ilmuna amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, ieu abdi siswa-siswi Ibu sareng Bapak sejak nyanggakeun sungkem pangbaktos tawisna hormat tilawat ka Ibu miwah ka Bapak. Mugia kersa nampi ieu abdi anu ageng ka rumaos seueur kalepatan salami nampi atikan.